من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada ni'amillahi wa ifdalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu liutammima masalihal amal. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu penata acara nukusim kuring lebih hormat, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar DKM Masjid Nurul Iman, keluarga besar masyarakat alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasulah sababiyah aya pengorbanan urang sadayana, baik nu korban ku harta, tenaga, pikiran, sehingga ia acara bisa terlaksana. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan urang sing jadi tabungan amal soleh, rezeki, usaha, ekonomi na urang sadayana khusus nu halaladir khusus panitia sing leuwih diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alimin ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru urang sadayana nu sami nafahatil haflah mubarakah. Nukalintang kusim kuring depi hormat, mudah-mudahan masih diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. amin. Oke, aparatur pemerintah baik sipil, TNI, Polri nu sami kusim kuring depi hormat, mudah-mudahan dijadikeun para pemimpin-pemimpin anu amanah, sing dijadikeun aparat-aparat anu saroleh, anu mampu jadi contoh alus pikeun masyarakatna. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Tibayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kawijengan mugi tetep salalawas aku Allah dilungsurkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka duriyah-duriyahna, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in dan para tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masih kenging syafaatul uzma na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ningali kana tema tadi geus dibahas atau dibaca ku panitia ku protokol. Maksana dibaca ku protokol bisi kiai teu maca. Sabab loba kiai nararae kana panggung teu maca tema-tema acan. Karunya panitia geus nyitak tema. Ting separat tahun dia nyitak geus risak kieu. Hargai panitia, jerih payah panitia.
Keun urang baca heula di aya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 panitia. Keun urang baca heula di aya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah. Jadikan semangat Maulid untuk berbagi kepada sesama sebagai wujud kepedulian sosial berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Masjid Jami, halaman Korsi, Nurul Iman, Kampung Pasar Kebun. Di dia aya kalimat peringatan. Rek muludan, rek rajaban di kalimat peringatan dibawa bae. Tahun baru Islam dibawa eta kalimat peringatan tahun baru Islam. Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj. Datang Rabiul Awal, peringatan Maulid Nabi. Datang Ramadan, peringatan nuzulul Quran. Peringatan ayat banyak kalimat peringatan. Gerakan satu kalimat yang begitu hebat maknanya. Sehingga tiap acara hari besar Islam ditablik diakbarkeun model kieu pasti ieu kalimat peringatan dibawa bae. Naon atuh asep hartina peringatan? Harti peringatan ayat 3. Hiji harti peringatan aya nu diinget-inget. 2 harti peringatan aya nu diingetan. 3 hartina peringatan aya nu boga ingetan. Beda-beda hartina. Hiji harti peringatan aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget jawabanana supaya tambah kekuatan iman cinta urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya orang mampu nyontok karena akhlak ibadah sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan cinta urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya orang mampu nyontok karena akhlak mulia kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya Nabi ingat ka urang ke yaumil mahsyar. Hayang diingat-ingat ku Nabi, hayang menang syafaat Nabi, hayang dipanggil ku Nabi ke dekat kamar, sing rajin diayeuna ingat ka Nabi. Hiji, ieu mana peringatan? Ya peringatan yang urang bahas. Yang sabaraha jaman peringatan mobil. Subuh main robot. 2, makna peringatan aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu hadir. Nah urang make kudu diingetan sabab urang baru masa sok jadi jalma pohon. Bener? Tahun kamari aya buludan di aya. Kiai ngebahas naon? Pohon bisa tahun. Makana tahun ayeuna buludan deui sabab nu tahun kamari pohon. Lumayan boga dalil lain. Bisa ya jelema nyelap di dieu teresep kana muludan, nanya ka urang, "Ceuk, kamarana muludan?" Beuki keneh muludan, beuki. Naon dalilna? Pohon. Kata jawaban singkat padat nyeletuk enek. Iya, jelung itu mah tong loba ngaludan ka bobo sumut. Bener teh? Depan sok aya keneh nu ngaharam-haramkeun muludan, ngadolarahkeun muludan sesat eueuh dilituna. Sok aya nu kitu sok aya. Di Karawang ge nyelap nu kitu. Kuring berangkat di barudak kayak muludan eta tetangga pendatang. Nanya di jalan, "Kamana Kang Haji?" "Muludan." "Oh itu nak Kang Haji?" "Wani eta ngomong gitu." Sampeukeun ku beuring. Sia ngomong naon? Nya muludan oh itu dituna. Ai saya kira hati itu. Ah ulang begitu kan. Maksudna naon Kang Haji? Sia tadi maksudna naon? Nya muludan oh itu nak Kang Haji. Nah ayeuna kuring nanya, sia kira hati itu. Mawa naon sia tadi itu? Pangijeung sia tadi itu, iraha sia rek ditu deui. Mungkin lieur kata jelema di ditu. Kok Kang Haji jadi gitu? Bongana sia kitu. Atuh lamun mung gitu-gitu ya ulah gitu. Tah gitu. Aing terus kan gitu. Makana urang dia ulah gitu. Cocok Haji. Bener teh? Nanon teh kana beuteun itu, atuh sia iraha ka gitu. Sia teh ka ditu ge. Lamun kira-kira Chandra secicing tolong mampu saling menghargai perbedaan, betul? Betul nggak? Islam banyak perbedaan, tapi kalau sudah mengedepankan ukhuwah Islamiyah saling menghormati dalam perbedaan, nu diharapkeun naon? Ngahiji silaturahmi,
saya yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin. Ya Allah ya Rabban. Jumlah papang lobana di dunia umat Islam di Indonesia. Tapi sok ayah kekuatan sabab Islam dulu di Indonesia gampang dipecah belah. Nyokot keuntungan orang-orang kafir. Jadi orang Islam Indonesia macam itu kudu ditembak di bom teh kudu cenah ribut mah Islam dengan Islam. Ini keur menjadi panas aya bulan-bulan ieu. Kiai jeung kiai silelede. Ulama jeung ulama sudah berbeda. Kan bingung jamaah. Nu awam mah bingung kan kudu milu ka mana. Milu ngaji ka ulama ieu, nu itu enggak berbeda. Da beda kaos. Ngaji ka ulama nu ieu itu merotot kae. Cek jamaah ieu kan eureun bae aing ngaji. Tunggu eta ulama ngahuleung di majelis pematahan karpet. Aing jamaahna eueuh. Sulah kejebak umat Islam bener kan? Tetap jaga persatuan umat Islam. Ulah gampang terjebak nu karari itu mah. Gara-gara beda partai jadi ribut. Partai. Ya itu kan bahasa Yunani, partai. Fart artinya bagian. Taiwan. Bagian waduk. Tapi kalau itu mengambil anti waduk kan. Bener kan? Karena ngumpul nggak ada kita miskin. Nggak ada akrab cuma udin. Memang naik yang jadi pemimpin nggak ada ketan cemimin. Memang jadi wakil rakyat nggak ada ketan mang ajat. Nanya ke ayat. Balik ngawur janji bakalnya ke wong cilik. Nges nyongcok di luhur dibalik jadi wong licik. Terus diuk mandi kursi goyang, pakai nasi panjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang. Ke aku paribasa, nu nabuh, nu gampar, nu sebeuh, nu lapar mah tetap lapar. Jawa Barat, Jawa Timur, nu malarat tetap malarat. Golobana di luhur mungkin makmur, bener. Listrik neon tai kuda di kadutan. Ngerti teh ibu-ibu? Dua. Kapalang tuh tapi ibu. Listrik neon tai kuda di kadutan rakyat leutik kelaparan teh naon-naon. Nu penting beuteung bapak, beuteung ibu di luhur ngagerendutan. Sep naon eta ngahina ka batur lain ngahina, kritik bawen boleh, kritik membangun boleh. Betul? Betul. Saat ini rek ngelingan, bener? Tugasnya para ulama, para asatid dengan lisan sampaikan ya hak meskipun pahit supaya non, supaya salamet sabab loba nu mimpin di laluhur teh dulu urang saagama. Bener? Tulungan batur rek gebrus kana seuneu kana neraka pira ku diantep wae. Tulungan di ayeuna. Aing geus ditulungan geus dibecaan ditutulkeun heuh kitu teu naon. Bener? Geus bebas kewajiban para asatid para kiai. Ngabecaan mah geus. Leres? Meskipun pahit, sampaikan demi keselamatan mereka. Karena pertanggungjawaban di atas, jadi pemimpin lain kan sekali di dunia, di akhirat tuh berat mah eta. Di dunia benar ku KPK masih kan bisa nyogok pengacara. Mantap dina TV pakai rompi KPK eta geuning nyala leungir wae. Da duitna loba keneh dan nyewa pengacara. Tapi lamun geus disidang di hadapan mahkamah Allah, rek mawa pengacara saha? Hayo. Mual aku setompul mual. Korban kali sutapnya mual aku di akhirat. Terus disidang di mahkamah Allah, didenda, naik banding kabeh, rakyat naik banding. Ulah teu ridho Gusti. Ke di dunia baheula dipimpin ku si eta. Teu adil. Hianat ka kula. Sulaya tina janjina jeung teu amanah. Sok rek menta tulung dasar di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sugan geus beres eta berkat dibagikeun. Jadi ngaganggu aing aya carana. Geus aing eureun aing carana geus. Tadi cenah ngabagikeun berkateuna, sugan geus beres atuh aing mal waka ka dieu tadi ngopi di candi inung ku aing. Maaf, ieu jamaah jadi teu konsen. Bejaan. Gas kapalang bagikeun, untuk kabagian molokotan aing jadi mah. Awal jadi sampai Ngapa gitu? ulah ti mulut ka mulut kalakuan teu robah-robah peningkatan da keur muludanana pan cuek jeung nu ceramah. Lanjut.
Kiai mah kiai kira we kan meh nama duluan berkatnya kayak ngeus kami duluan sarua intinya mau akur kan teh. Nunggu kabagian pindah dihanap geus. Hadirin hadirat rahimakumullah, geus kuring moal teu. Jauh Cikampek kah? Ke mamacet aing Cikarang Bekasina ka dieu. Tah tanya ka Bin Mas Pol, apaleun nuan suasana tol Cikampek. 24 jam macet, bahkan jam 10 sampai jam 12 ditutup. Jang naikkeun jembatan-jembatan LRT, jalan tol layang Jakarta Bandung. Eta nu macetkeun Masya Allah. Jadi lamun balik jadi penting tadi dipetir Serang, dipetir. Beres jam 12 balik datang ke Cikampek jam 7 isuk. Batu mata tanggal liar nih akan duit aing kerak balik. Tetangga di mana molorna eta kiai teuing kumaha eta. Bagus bijaksana nya waktu urang gunakeun jang ngaji heula. Nya ngondang lila-lila ka Cikampek. Hayang ngondang kuring ongkoh hayang puas tapi kadang-kadang sok waktuna diacak-acak. Sok perhatikan, Bu, tapi kemana tadi? Ayo coba nanya ya. Tuh kan nyaho jadi. Iya, amin. Tapi kemana tadi? KPK. Kata KPK. Di mana geus disedang di mahkamah Allah saat rek nulungan, wae bisa nulungan iwat amal soleh kurang, bener teu? Bieu rek bohong teu bisa ditutup. Teu mah sagusti abdi teu korupsi, leungeun ngagoak jadi saksi. Hehe, saya nu nandatangan eta proyek. Ayo saya ka mana sih? Bibi ngomong nih bohong, suku ngomong ngagoak, kuring nepi ka ngari can teu nuan eta proyek. Bohong, gusti fitnah. Cek malaikat, geus gedel beteungna. Budul, sepit, semen, bararijil. Ya eta nih sepit jeung semen, pasir bijil. Oh, kenyang jalan baheula. Laporan ke atasan 5 kilo, tebalna 30 cm, bijil 20 cm. 10 cm ini ke mana? Ke dieu. Ayo sih. Bedel deui. Tolong raskin bijil. Eta biasa nu bajung. Oh, teu kamikeun kahakan. Bedel deui duit BLT bijil. Ye duit saha di omah. Teu kamikeun poho deui. Salah ka mana ayo. Das asep bohong. Njung ya teh heula. Hati-hati siga heureuy tapi tafakureun urang sabab pertanggungjawaban pemimpin lain di dunia unggul nu berat hingga di akhirat di hadapan Allah. Dan doakeun para pemimpin urang sing saroleh sing amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kitu kabeh hasep aya nu jujur, aya nu saroleh, aya nu sok merhatikeun rakyatna, aya nu sok resep ngabela masyarakatna, bener? Ulah dicap goreng kabeh karunya kanu jujur, karunya kanu bener. Jadilah rakyat yang soleh. Kumaha rakyat nu soleh? Di mana ayat pemimpin, oknum pemimpin pejabat wakil rakyat keur mengkol tina aturan-aturan Allah. Doakeun si buru-buru mareunang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadallahu wa iyyakum ajmain. Ibu bapak sadayana, jadi anu diingat-ingat nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana peringatan nu kadua aya nu diingetan saha urang sarere. Nah urang make kudu diingetan sabab urang mah rumasa sok jadi jelema pohon. Maka na mayakeun muludan insyaallah diinget-inget deui naon ilmu geus dibahas ku para ulama para kiai baheula ayeuna kabahas deui mudah-mudahan kasimpang deui ku urang bisa diamalkeun amin. Nu katilu makna peringatan aya nu boga ingetan. Saha para panitia nu ngayakeun di acara. Tandana ieu para panitia masih kene boga ingetan. Ingat karena jasa-jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Maaf syariat lamun daya jasa perjuangan Kangjeng Nabi Islam mau nyampe ke Banten, bener? Kabeh jasa perjuangan Nabi puluhan kali perang Rasul selalu memimpin paling depan. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok. Kenapa? Karena kena sabetan tombak musuh. Kalau perang beliau Rasulullah selalu paling depan. Jangan
nyebarkan Islam supaya nyampe ke seluruh pelosok dunia, bahkan sampai ke Indonesia, nyampe ke lemur urang, nyampe ke Banten. Jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya orang yang diajarkan jasa sosana dan setahun sekali digebiarkan ke maulidna, ieu teh hiji jasa para panitia rek korban ku harta, tenaga, pikiran hayang jadi saksi di poe kiamat di payeunan Rasulullah nu bakal ditukeurkeun sareng syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pintar ngadahar jasa batur. Ini para panitia pikir nyieun jasa. Anu korban ku tanaga, panitia bisa minggu lagi serius pada panitia teh. Mikirkeun tenda, mikirkeun panggung, mikirkeun hadir, mikirkeun biaya. Da teh jauh di biaya teh. Teh jauh di duit, bener kan? Tapi kabelaan salaki urang teh tengah penting hudang, ngahurungkeun motor, neangan penumpang kali itu kali eta teh keur neangan duit. Rela ibu-ibu hudang subuh-subuh hidup ke pasar dagang, eta teh keur neangan. Tiasa mubaro rela ninggalkeun keluarga angkeun-angkeun di jalan sababaraha jam capek teh dirasa, eta teh keur neangan. Ridho Allah. Duit mah siapa dah? Sudon kae. Jangan ridho. Eta ongkol. Wallah, tapi gue yang apa? Di karungan gitu kan. Sampai loba ke receh-recehna. Subhanallah. Nah, makin terlepas di biaya syariat pan iya bener. Pantu Allah ku Nabi nage diwajibkeun neangan duit, tidak jalan halal jangan bekal ibadah. Moal bisa nyeun masjid lamun eueuh duit bener. Syariatna moal bisa nganafkahan anak pamajikan urang teu usaha, sedengkeun nganafkahan anak pamajikan tidak jalan halal supaya bisa ibadah ka dituna bener. Moal bisa ngagebiarkeun maulid Nabi seperti kieu lamun teu dibantu syariatna make dana. Aduh dia fituit, wa ma fituit sakit. Aduh dia fituit kusit. Aduh dia bil fulus. Wa ma bil fulus mampus. Aduh dia bil fulus lulus. Sia ibu nyengir. Oh, sia di imah lamun rumah tangga salaki teu boga duit sok sia. Bal gesit moal. Nyengsol temsuk. Dititahke ku salaki moal nurut ieu. Nyai panjenengan kopi jieun ku sia, manjak sia hirup. Tuh batur mah liar usaha dengan duit sama molor. Dititah nyieun kopi jeung ngabahas ka mana-mana. Tapi mun salaki loba duit teu dititah ge asong-asong ka salaki. Ngopi moal ka. Ngopi na jeung susu. Nek abit nyieun jasa ka jalma nu gede jas. Ta urang dieu teh keur nyieun jasa. Ka saha? Ka jalmi anu paling gede jasana nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad. Yuk urang inget-inget deui Kangjeng Nabi supaya tambah kekuatan cinta jeung iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad yang kita peringati kelahirannya malam hari ini adalah satu-satunya manusia yang paling sempurna. Cocok? Setuju? Bahwa Nabi Muhammad itu manusia paling mana asep tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji, tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi namanya selalu disebut-sebut setelah menyebut nama Allah. Subhanallah. Dina adan dibawa wae. Unggal poe disebut-sebut wae. Bahkan lamun adan teu mamawa ngaran Kangjeng Nabi teu jadi eta adan. Bahkan lamun ningali kana penelitian bahwa berebutannya dunia adalah dikelilingi dengan suara adzan 24 jam. Ku adzan naon? Adzan sampai we salat lohor, asar, maghrib, isya, subuh 5 waktu sapoe sakleuting. Unggal waktu asep, unggal menit ya. Pada nama eueuh nu adzan asep, diulang eueuh nu adzan.
di urang mah isya geus liwat subuh jauh kene tapi di negara batur mungkin aya nu karak lohor ayeuna aya nu karak asar aya nu geus subuh ayeuna aya nu karak isya karak maghrib berarti adzan terus berkumandang sedengkeun dina adzan mamawa ngaran Kangjeng Nabi Muhammad entong beda negara beda kecamatan besok ada perbedaan adzan semenit bener di dia karak beres adzan belah ditu karak ngelebung adzan terus bersambung menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad atau adzan teu mawa ngaran Nabi teu jadi sakumaha ngeunahna eta suara adzan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la kiai kaharep nu adzan diduduk di buris stop cek nu adzan naon kiai ganggu batur keur geunah-geunah adzan maaf sia kurang paspor kumaha kiai pantes diklik di enter teu bijil dina layar paspor kurang maksudna naon ente syahadat ka Allah tapi teh syahadat ka Kangjeng Nabi langsung haya ala sholat wae oh emang tuh dibaca tadi nah kena virus ya ini kudu diinstal ulang ya sampai membahayakan kan aplikasi saja tolong diulang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat ke Allah, syahadat ke Nabi, paspornya pas, begitu klik di enter, bijil di layar. Selamat, Anda berhasil. Jadi tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi selalu namanya disebut-sebut setiap hari, setiap malam. Betul? Sempurna Rasulullah. Mana ada Asep tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad SAW? Tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi can dilahirkan. Ngaranna geus terkenal. Iya hebat Rasulullah. Can lahir ngaran geus terkenal. Beda jeung urang urang mah terkenal sang geus lahir. Jeung anak kecil laki apa bae dicikal? Lalaki sangaranna Januari. Ini Januari kan Januari lahirna. Bukan dua masih Juni, bulan Juni lahirna, nu jadi si November dan November lahirna. Nu jadi si Febrianti dan Februari lahirna itu masih Desi dan Desember lahir. Eta nu gede eta mah Maret bulan Maret. Urang mah terkenal teh geus lah. Tapi Nabi can dilahirkeun ka dunya geus terkenal. Nabi Adam sudah tahu siapa Nabi terakhir. Bahkan wasilah Nabi Adam diterima tobat oleh Allah gara-gara Nabi Adam tawassul nyebat-jebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menafsirkan asbabun nuzul dari ayat fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam diterima tobat aku Allah gara-gara Nabi Adam tawassul nyebut-nyebut jenengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia gara-gara satu kekhilafan Nabi Adam, bahkan dipisahkan dengan istrinya diturunkan di Jeddah Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di Bud India. Sujud Nabi Adam di luhur batu ngampar luas balik cerik teureun istighfar hayang diterima tobat ku Allah. Sabaraha tahu Nabi Adam sujud na bari ceurik bari teureun maca doa istighfar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca ku Nabi Adam selama 200 tahun. Sujud Nabi Adam 200 tahun tobat ke Allah. Kurang boro-boro 200 tahun sujud umur dia mah nyampe. Kurang bakal dibawa ke imam semenit deh. Bulu geus pegel. Kayak aturan makmum di tukang miheulan hudang. Imam diharap sujud kene anu diburi geus cengkat buluna. Begitu deuleu kaharep imam sujud kene nyusul deui sujud. Kabingungkeun malaikat aja. Malaikat aya kumaha nilai aya masuk. Di tengah-tengah rakaat sujud di rukan sami ge lain. Di tengah rakaat
Untung malaikat lo kere. Mun geus dirojok jubur jelema. Geus naon di salat. Ting DKM sudah salah beli karpet. Itu karpet ayeuna mah make per, mental hulu nih. Coba sekali-kali DKM beli karpet make Aibon. Itu sujud karpet hulu rantau. Pusing. Bawa ibadah yang gugur-guguran banget. Jika atuh hasil muludan teh kirang bara salat jadi khusyuk, tumanina atuh beunangkeun. Hasil muludan salat jadi tenang. Meniuh ketenangan ibadah. Buat apa guru teu para rukun. Komo dina bulan Ramadan mah imam khusyuk teu laku tarawih. Cenah naon geus lain nu dibuat. Wah, musim desel euy. Bismillahirrahmanirrahim. Budak ngora diburi geus gerewek bae, dolin bah, dolin. Ngarep-ngarep bolak-balik. Aki-aki imaman tarawih teu laku, mereka sarokat geus digotong budak ngora. Sakeun da bedug. Aki-aki goblok yang diperkosa. Tuh, ini jelema ayeuna dibawa ibadah tumaninah teu beuki. Kayak mereka imam hengedannya gugur-gugur kita. Tak imam teu mikirkeun tajwid makhraj laku eta imam. Bener. Karena Bilal nak saluan jeung jamaah tadi. Komporan wae. Wallahu sayyidina Muhammad. Aisyah sholawat apa ngepun bangsa tolong. Matur sallu alaihi. Astagfirullahaladzim. Atau imam jadi panas begitu kan mau berebek langsung nanti. Kiai nang ora kene imamna. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berebek. Budak ngora resep, tenaga kenceng. Tapi ini aki-aki ribu diburi. Bubar taraweh ini 5 para remisan nunggu. Obat nilek beung. Hiji utang. Balik taraweh digarotong. Di jalan ditanya, balik taraweh juga otong nak, mabok taraweh. Taraweh mabok nak, iya tarawehnya dioplos. Taraweh dioplos, goblok. Imamnya edan. Ya setahun dipakai deh imam edan itu lah. Sehingga tuh mulut gak mulut, ayat ketenangan dina ibadah. Sebalik dari Nabi Adam sujud 200 tahun. Bagi terus istighfar minta dihampura yang diterima tobat ku Allah. Gancan aya jawaban ti Allah. Nabi Adam penasaran geus 200 tahun sujud bari istighfar tapi can aya jawaban ti Allah. Hudang Nabi Adam tina sujudna berai matana beunta begitu tembus pandangan Nabi Adam ke atas ke langit kabayang waktu di surga di tihang-tihang arasy aya kaligrafi menghiasi begitu indah. Itu kaligrafi bercahaya dibaca ku Nabi Adam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngagoak Nabi Adam dininya, ya Rabb, dengan nama Muhammad tolong ya Allah terima taubatku ya Allah. Cek Allah, Adam, ayo manehnya hongaran Muhammad terang Gusti uninga di tiang-tiang aras kajeblah eta nami berarti eta nami Muhammad teu sembarangan sabab aya di samping nami Gusti berarti eta Muhammad teh makhluk Gusti anu kacida mulyana saha eta Muhammad teh ya Allah. Allah ngajawab ismun min asma'i auladik Adam Muhammad nyaeta ngaran calon turunan anjeun manusia ya Allah ya mulia banget can digelar ka dunya ngaranna geus terkenal saur Allah inilah manusia yang paling aku cintai hei Adam. Maka Allah mewarang ka Nabi Adam, ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak
walaula Muhammadin ma khalaqtu. Hei Adam, meta ka kaula kalawan hakna Muhammad, maka ku kaula dihampura kahilapan anjeun. Sabab lamun kaula teu ngayakeun Muhammad, maka kaula moal ngayakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal ayana perintah tawassul. Salah kaprah jelema anyar-anyar nyebutkeun tawassul musyrik eueuh teh dituna. Kata ciri jelema bodoh teu ngaji sejarah. Allah yang nyuruh tawassul, Nabi Adam yang pertama tawassul. Kumaha cek Nabi Adam? Ya Rabb, inni atawassalu bi hadzal walad, anta firli hadzal walid. Ya Allah, abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi nu jadi bapak. Maka Allah terima tobat Nabi Adam. Itulah asbabun nuzul. Cek ulama ahli tafsir sebagian mengatakan fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Setelah menyebut nama Nabi Muhammad, berarti tawassul ditibakan ku Allah, diperintah. Ya, surah Al-A'raf, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wallahu a'lam bimuradih. Hei jalma-jalma nu arariman tararak anjeun ka Allah, jeung ka Allah al wasilah, dengan wasilah, dengan perantara. Siapa yang jadi wasilah? Nabi Muhammad. Ya kan hurufnya huruf wasilah. Mim, ha, mim, dal. Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Mim yang pertama maujudul khalaiq bisababi. Ayatna sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun kanjeng Nabi Muhammad. Hakna Muhammad, hak hayatul khalaiq bisababi. Hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun kanjeng Nabi Muhammad. Mimna nu tengah mautul khalaiq bisababi. Paehna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun kanjeng Nabi Muhammad. Dalna Muhammad dukhulul abidil jannah bisababi, masuknya hamba Allah ke surga sebab Allah mempersilahkan Rasul yang masuk surga duluan. Mudah-mudahan kita di belakangnya nih. Amin. Ya Allah ya Rabban. Subhanallah, sempurna Rasulullah. Diguli, enggak diguli kan? Ulah sekali-kali. Inilah manusia paling sempurna, belum digelar ke dunia nama udah bahkan gara-gara Nabi na mulia umat na oge urang jadi kabawa mul. Nabi na terkenal urangnya jadi kabawa urang can digelarkeun ku Allah ka dunia, tapi umat Nabi akhir zaman urang geus disebut-sebut ku nabi-nabi nu sanesna. Urang mungkin masih di alam arwah, tapi umat akhir zaman geus disebut-sebut ku para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara boga nabi na mulia atuh urang ge umat aja kabawa mulia, bergaul sama orang mulia bagaikan bunga di sebuah taman. Meskipun kita tidak ikut menanam, harumnya mengisap juga. Mata gagaulan kudu jeung saroleh, ada kabawa soleh. Tapi bergaul dengan penjahat bagaikan besi di sebuah pandai. Meskipun kita tidak ikut membuat golok, asapnya terkena juga. Abok mantep kemiluan ngan ngariung ngumpul. Udah pada ngadon ngerokok ngumpul untuk minum. Tapi begitu datang bimas, datang polisi digerebek ditewak kabeh. Sampai saya jadi saksi wae mah kudu, bener kan? Mantap kudu milih begagaulan teh. Jeung nu saroleh ame ka bawa soleh. Amin. Amin. Bahkan yang akan menemani kita nanti di akhirat adalah perkara yang kita cintai di dunia. Yusyarul mar'u ma'a man ahabba. Apa yang akan menemani kalian nanti di akhirat adalah perkara yang kalian cintai di dunia. Cinta ulama, cinta habaib. Insyaallah kita akan bertemu dikumpulkan lagi di yaumil mahsyar. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ya Allah ya Rabban. Amin. Nabi na mulia, umatnya kabawa mulia. Nabi na terkenal, umatnya jadi kabawa terkenal. Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh nyeun kapal laut di tengah-tengah padang pasir, cek umatna nu teu araliman, Nabi Nuh teh gelok kitu di tengah padang pasir nyeun laut, nyeun parahu.
cai ge eueuh di dieu mah. Padahal geus aya petunjuk dina hiji waktu bakal teguran ti Allah banjir bandang. Tapi bikin jelema nu alariman ka Allah kana Nabi Nuh nurut ngabantuan yen kapal laut. Begitu geus beres datang banjir bandang, maka nu alariman ka Nabi Nuh selamat. Tapi nu teu alariman ka bawa banjir. Alalae termasuk anak Nabi Nuh kan ante bisa kasalametkeun. Begitu reda eta cai banjir bandang, saat caina dina tanggal 10 Muharram Nabi Nuh turun tina kapal laut jeung umat anu alariman. Cek Nabi Nuh aya teu babawaan urang bekel anu kasalametkeun. Aya Nabi Nuh naon gandum, kacang-kacang kedelai araraya sok olahkeun pasak dijieun bubur urang syukuran. Dijieun bubur tah tidinya mimitina aya bubur Asyura. Nabi Nuh nu ngayakeun nyen bubur beres salametan syukuran. Cek umat Nabi Nuh anjeun mah ilmu teh meuni luhur kunaon bisa nyieun kapal laut sakieu gagahna. Cek Nabi Nuh hei ilmu kaula mah kecil eueuh nanaonan aya deui kitu nu leuwih luhur ti anjeun. Aya saha umat Nabi akhir zaman disebut ku Nabi Nuh. Buktina aya umat Nabi akhir zaman di kapal laut leus dina kayu tina beusi bisa dijieun. Bener. Bahkan aya kapal laut nu bogas di laut wae karena kapal selam aya. Bener tah? Menang saya tah. Profesor Udin tah. Profesor Pipet, terus insinyur Jaki eta teh. Umat Nabi akhir zaman leuwih canggih ayeuna. Bener. Nabi Sulaiman dipuji umatna. Kada bisa ngomong jeung manuk Nabi Sulaiman. Ngobrol jeung manuk ngarti kana bahasa manuk eta umatna. Ya Nabi Allah Sulaiman, gagah anjeun mah luhur ilmu. Luhur kumaha? Ngarti kana bahasa manuk bisa ngobrol jeung manuk. Cek Nabi Sulaiman kecil ilmu kaula eueuh nanaonan dibandingkeun cek ilmu umat Nabi akhir zaman. Kumaha kitu umat Nabi akhir zaman lain bisa ngobrol jeung manuk. Umat Nabi akhir zaman hebat bisa ngalatih manuk bisa ngomong. Bener tuh. Beo bisa ngararomong. Assalamualaikum. 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 Bisa baca Fatihah beo. Bisa ngalatih udin deui mah. Umat Nabi akhir zaman. Manuk ulah ieu mah bisa ngomong. Pagi etamu. Kaji etamu beuring ngaguak di jero imah mau berkat teu hawa bisa ngajawab eta aing budak-budak muka pantau aing dibuka eueuh sasaha tatangga keur nagog bisa nu ngomong da manuk aing mah piit sore tatangga ngeureun ya aing eta budak ya umat Nabi akhir zaman mau bisa ngobrol, bisa naon, ngalatih manuk, bisa ngom. Nabi Isa diberi kelebihan ku Allah. Ngahudangkeun nu bae Nabi Isa bisa ngobrol jeung nu maot, hirup deui tanu maot. Kalawan ngucapkeun kalimat kum bi idznillah, hirup anjeun kalawan izin Allah. Udang eta si mayit ngobrol jeung Nabi Isa. Cek umatna hebat anjeun Nabi Isa, ilmu sakitu luhurna. Cek Nabi Isa kecil, ilmu kaula eueuh nanaonan dibandingkeun jeung ilmu umat Nabi akhir zaman. Aya kitu umat Nabi akhir zaman nu bisa ngirupkeun bae, diberi kelebihan ku Allah. Aya teu? Aya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Di antara karomahna bisa ngobrol jeung bae kalawan ngucapkeun lebih canggih deui bi idzni hirup anjeun kalawan izin kaula. Syabdul Qadir mah kitu pernah ngahirupkeun hayam tinggal tulangna ngumpul jadi hayam deui. Aya santri datang jeung kolot jeung di bapana, Syekh nitipkeun anak kula pasantren di dieu, tarima anak kula jadi santri di dieu nya. Cek si Abdul Qadir, heuk ditarima ku kaula. Ngan syarat ulah dilongokan ka dieu supaya anakna betaheun. Muhun Syekh, moal dideulekan dieu moal dilongokan. Keun cenah betah bae. Pamit kolotna. Kalah ke sabulan geus ngurunyung indung bapana datang ka pasantren. Da indungna ngimpi panggih we jeung anak. Inget bae ka anak. Begitu datang ke pesantren kaget.
ningali anakna nu masandran di Syekh Abdul Qadir keur dahar ngariung jeung Syekh Abdul Qadir. Ari Syekh Abdul Qadir tuangna jeung daging kotok, tulangna meuli numpuk hareupeunana. Aya anak anu masandran di dinya dahar jeung bubur kunyit meuli kuru. Ngadak ieu kolotna si santri. Syekh, anjeun mah teu adil jadi guru. Syekh Abdul Qadir teu adil kumaha? Anjeun raos-raos dahar jeung daging kotok eta tulangna meuli numpuk kitu. Anak ulah pasantren dia meuli kuru dahar jeung bubur kunyit. Cek Syekh Abdul Qadir hayangna kumaha? Atuh sarwakeun bae daharna. Anak ulah ge jeung daging kotok atuh. Cek Syekh Abdul Qadir, oh kitu. Bae anak anjeun dahar jeung daging kotok sarua jeung kaula, tapi kudu geus bisa nurutan ilmu kaula. Ilmu naon? Geus ya. Dirau tulang kotok ke Syekh Abdul Qadir, dialungkeun kombeuteuh ni. Jadi hayam kotok hibar hirup. Nah, ulang eta kolotna si santri. Atuh masantren karek sabulan. Jadi ueur kudu bisa ngahiupkeun kotok. Nulis di bae oke. Ngalunggak masih kada katutup ka dieu. Kamu santri aja nama. Angkaramu hobar mubtada. Lagi cantimu saya randa. Tapi lain santri ini dia lain. Lain cocok di Spanyol karena itu. Ya Allah ya Rabbana ilmuna karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun saya bubar boga ilmu kitu. Bangkrut proyek kotok. Cukup hiji 20 tahunan eta kotok. Biar daging ngatulang kumpul. Bila berjalan. Tukang kotok bangkrut kabeh. Ya kehebatan umat Kangjeng Nabi Muhammad, kelebihan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas ku Kangjeng Nabi disindir ulama ummati ka'anbiya ibani Israel. Ulama-ulama umat kaula bahkan lebih halus dibanding dengan para nabi nu diutus ku Allah ke kaum Bani Israel. Subhanallah. Makanya Rasulullah wafat tinggal wariskan harta, Rasulullah wafat tinggal wariskan jabatan, tapi Rasulullah wafat ngawariskan ulama. Tuturkan ulama lamun hayang salamet dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ya Allah ya Rabban. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Ini luar biasanya Rasulullah. Sempurna Rasulullah cari gelar ka dunia ngaran geus terkenal. Mana deui asep tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi, tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan Mekah gelap gulita menjadi terang benderang bagaikan matahari terbit ngadadak. Wa muhayyam kasyamsi min kamudiun asfarat anhu lailatun gharra. Syekh Ja'far Al-Barjanji ngabadikeun. Bahkan Rasul bagaikan matahari kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajah Rasulullah. Ketika Rasul lahir, kaget orang Mekah. Malam Senin 12 Rabiul Awal, eta orang Mekah keur sarere tigra harang hudang lalu umpatan keluar. Kiamat jadi. Panon poe can waktuna bijil geus bijil. Disangka panon poe bijil padahal Rasulullah lahir nyandak cahaya. Jadi ungkap ke Rasulullah ketika ngobrol di majelisnya sareng para sahabatna akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami tentang dirimu ya Rasulullah. Tentang apa yang harus aku ceritakan? Kelahiranmu ya Rasulullah. Maka Rasul ngajawab, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam. Ummi Halimatus Sa'diyah ningali ketika kaula dilahirkan malam Senin 12 Rabiul Awal menjelang fajar, Mekah terpoek ngadadak caang, bahkan cahaya kaula nyampai ke negara Romawi sampai ke negara Syam. Nuleuwih heboh ketika Rasul lahir nyandak cahaya, 14 tihang istana Al-Madain belah retak kuat nahan karena cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri.
anta iksiru baghari anta misbahus sudur. Itulah Rasulullah. Subhanallah. Aya dinu lahir model gitu. Manggih deui moal ngalahirkeun kitu. Keur poe kadadak caang salelembur aya deui tah. Moal manggih deui. Saya di Cikampek bener tetangga aing Ceyaya. Ngalahirkeun keur caang listrik terus pareun. Eta mah kabalik minan nur ilang di rumah. Dina caang jadi poe. Bulu orok geus nongcot rek bijil. Bidan geus kolot eta bidan senior hiji-hiji. Salaki Ceyaya gigireun bidan mantuan. Begitu pareun listrik poek atuh bidan rek rumpur rampan yang hulu orok da poek. Lawan paka gigir teuing wak salah nyokek. Bidan reuwas salaki Ceyaya ngagoa. Ini gara-gara pareun listrik hulu orok jadi ngaleutik. Atuh salaki Ceyaya gogoakan di bidan nih geli. Ieu mah lain hulu orok lain. Naon atuh ceng ieu mah hulu kobra. Masya Allah, orok jabri kecekek. Untung sia teu macok bidan. Mun macok bahaya, barehna kebel. Ieu mulai nyengir, mikir. Lamun boga anak parawan bedakeun ka si Desi, ka si Roni, ka si Reni, si Novi, si Ria, si Susi, si Neneng, si Elis bejaan. Lamun ulit ulah peuting-peuting teuing, ayeuna mah sok loba orai laliar. Sok kali macok, bareuhna kebel. Kaparawan kudu eling ieu jaman geus tiguling buki ayeuna loba maling sela-sela samping sok tau khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di jaman kiwari loba maling liang ceuli tong kemana wae sampe kieu. Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngai sorok kuntuan. Lamun geus kajadian gitu indung wirang, bapak wirang, tetangga wirang, kabeh sekampung kabagean warirang, bau warirang. Tak lamun ilmu urang aya nu jinah di hiji mah ulah diantep usir grebeg. Sabab lamun di aya nu jinah mah 40 suhunan ka kaler, ka kidul, ka wetan, ka kulon, kabeh kabagean dosana. Umpama aparat heula bertindak dicuriga imah ieu geus 2 peuting air laki ngendong pe di dieu. Grebeg dobrak ka kamarna. Mana surat nikah? Can nikah. Geus sabaraha peuting di dieu? 2 peuting. Kunaon sia teh ngajak? Goblok jeung RT. Ih amit-amit. Oh RT di dieu mah. Ini Spanyol eta RT. Subhanallah. Kapan satu makanan kan semua kena getahnya, betul? Betul nggak? Makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kula doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur. Datang mah teguran bencana musibah datang kabeh kabagean. Bener? Tuh tsunami di Palu, di Donggala. Eueuh nu musyawarah tsunami eueuh. Emang lupa rarah jelma dosa wungkul, jelma saroleh loba jadi korban. Tsunami musyawarah, sugan cek tsunami belok, imah kiai tanah liwat, teu bisa. Imah kiai ge disikat. Kiai nyalametkeun diri dan kakak-kakak luhur. Pake kolornya sarungna ka bawah banjir. Untung kolorna teu ka bawah. Coba lamun jeung kolorna ka bawah, atuh ribu. Eta beorek lompat ka mana ngan kurung. Ya Allah ya Rabbana, buktina kabeh kabagean Lombok gempa bumi, nah jelema nu darora kabungkul nu maaf, loba jelema saroleh bahkan keur ibadah jadi korban di masjid bener. Makana salah jelema jaringan masing-masing kiai, kula doraka poe ngarugikeun batur, maaf. Nya nu dosa sia, nu abok sia, nu judi sia, nu zina sia.
Tapi gara-gara sianya doraka, Allah turunkan teguran, datang musibah, ring siapa itu korban, aing kababawa. Kabeh kababawa satu makan naga semua kena kitanya. Mudah-mudahan ku majelis zikir, majelis Rasulullah, masjid Maulid Nabi sing jadi benteng khususnya kampung orang jauh tina musibah, jauh tina balak. Khusus ulang mahaladir sing diselamatkan ku Allah dunia akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Manusia yang kita peringati kelahiran yang malam ini adalah manusia paling sempurna. Naon cenah? Nah, Kau begitu sempurna. Nah, itu bacaan ini. Di mataku kau begitu. Masya Allah, kau membuat diriku akan selalu memujamu di setiap langkahku. Ku kan selalu memikirkan dirimu, tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Jangan kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah nabiku, kau adalah rasulku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh nabiku, kau begitu sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Terima amplop. Inilah manusia paling sempurna. Cocok nyawer henteu kan. Pan ieu mah kategori na teh kabuya. Ieu mah cenah ngaji syiar. Mun obat mah vitamin ya. Beda jeung rutinan minggunan, lamun rutinan minggunan eta mah obat pokok. Sapopoe ibadah jang nyampurnakeun ibadah sapopoe. Jeung nu hadirna eta keneh. Serius sampai benar sabab jang nyampurnakeun ibadah sapopoe. Mulu dan Rajabar, ieu syiar. Ibaratna vitamin penyegaran. Sabab nu kieu mah nu tilok ngaji aya. Ulah tarik teh bisi kadang ieu. Nu tilok salat ge hadir. Ieu mah milu nyengir. Supaya ngarasakeun mulai nikmat, ngarasa silaturahmi nikmat, tolak ilmu nikmat, kabuka hate menang hidayah, balik muludan rajin berjamaah jadina, balik muludan rajin rutinan minggonan pengajianana, balik muludan tanda pelit jadi daek berehan santunan kaditu kadi. Amin. Balik muludan jadi loba dulur, memeh muludan loba musuh, balik muludan loba dulur. Amin. Eta tuh sing aya tapak sabab nu diperingati lain kelahiran Nabi Naungkul, tapi nu diperingati ku urang sekaligus apa yang dilahirkan oleh Nabi Muhammad. Sunnah jeung akhlak mulyana Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan eta jang turutaneun urang, praktekeun urang. Baras? Aduh dibares serius terus. Nya, anu can biasa karunya. Lu bata kana mata. Geus biasa ngaji. Udah biasa, serius. Untuk molor ngaleos. Alasan bagi. Terbalik deui. Ku biasa dileg-leg juring sudah. Ya Allah. Acenah bapak ibu geus tunduk tong kaganggu, sarep aya bae. Bahkan kula rasa lamun ceramah nu hadir kabeh saya. Berarti kula balik teh ka nyawa. Berarti panitia ulah sare. Mun panitia sare aduh bahaya punya. Hiji, nu diperingati ku urang manusia paling sempurna tambah kuat cinta jeung iman urang ka Kanjeng Nabi. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin.
Terus Nabi Muhammad teh pan urang mulia, Nabi Muhammad teh mulia, urang jadi kabawa mulia. Saya memang orang umat anu mulia jadi umat Nabi Muhammad, bener. Dibandingkan umat nu sejen, orang umat nu mulia leres. Gara-gara aya naon urang jadi umat anu mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat anu sejen, gara-gara aya Nabi eta intina mah. Gara-gara urang boga Nabi anu jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. Dipimpin ku Nabi anu pinunjul Nabi Muhammad. Lain gara-gara sholat orang jadi mulia, ada umat sejen mah sholat 5 waktu. Apa orang mulia di hadapan Allah? Mungkin gara-gara puasa Ramadan, asep ada umat sejen mah tebogaan puasa Ramadan. Atau orang mulia di hadapan Allah gara-gara di hadapan Allah, gara-gara haji umroh, ada umat sejen teboga haji umroh. Ada orang tafakuran, orang papai, lamun orang mulia di hadapan Allah diukur ku sholat orang, maaf. Jang si Asep jang si Asep Mubarok lain terpercaya diri sholat, lain suudon goreng sangka ke Allah lain. Yang si Asep Mubarok tahu diri. Bandingkan kualitas sholat orang jeung kualitas sholat akan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh. Sholat orang can ana naonan boro-boro nepi kana khusyuk tu maninah ge can bisa urang mah. Leres teh. Menaik ngukur kemuliaan orang ku sholat orang, tapi sok senajan kitu loba kakurangan dina ibadah sholat orang meta ka Allah sing dihampura kakurangan ibadah sholat orang. Ngan urang bener tahu diri belajar terus tapi can pernah bisa ngarasakeun khusyuk tu maninah ge can nepi. Allahu Akbar, hater teu mantep ka Allah. Ingat kanu leungit, ingat kanu poho. Di mana nya dompet. Mun kapamay ko pamajikan beak duit lain. Di kamar mandi Allah lain cek malaikat terus yang na kompor gas. Saya sholat jadi yang ngandong. Can pernah panon kaganggu urang mah sholat can bisa khusyuk. Coba berjamaah panon. Pan cek ulama fikih anu diajak ku urang panon teh kudu ningali kana tempat sujud. Kan urang mah ka mana-mana mata. Ayo we maca sarung batu nu dihareup. Aya nu leuwih mahal. Bagus, tapi dah mahal. Atlas ya Allah. Malaikat yang memelina di toko mana goblok. Saya jadi macam samping batur. Matak ibu pak, lamun boga anak lalaki rek sholat ke masjid. Bereskeun bajuna, naon saek berjamaah lain mikirkeun diri sorangan, pikirkeun di salingkungan urang berjamaah, bisi baju anak urang ngaganggu ka batur. Kaos sembarangan, kaos iklan dipapake sholat berjamaah. Nu kacang Garuda mendengar jeblan ini kacangku. Ngarendeng jeung babaturan anak menang kaos tina kopi kapal api dipake berjamaah, jelas lebih enak. Atuh nu sholat di puri maca kaos ini kacangku jelas lebih enak. Atuh sholat jadi mikirkeun kacang. Panon geus diganggu. Irung sok keur sholat kaganggu deui wae. Makana wayahna nu imah deket masjid, waktu-waktuna sholat komo beurang, wayahna ulah waka gurang goreng. Asap lauk asin asok. Sholat nu melenting beuting. Pangkol. Beuteung sambal buah. Aduh, sholatna bayarkeun beuteung. Kalau asin mebes keur sholat. Celik komo. Sadenge-denge naik anu sholat. Makanya hargaan jelema nu keur salat waktuna ibadah di masjid pareman. Musik-musik kabeh pareman. TV pareman. Terus ngaganggu kan ibadah. Pirang bara saya teh ka masjid atuh di masjid ulah diganggu. Hargaan bener teh. Beda-beda celipok, celidut. Sangeuna waktuna salat lohor, salat gegeran deui. Deket masjid, blang atau langsung langsung kieu. Malaikat jelema kasurupan.
preman karak insaf tato ngaceblak buku guan rong balik menudan insaf lohor sholat kita satu ngajar preman insaf sholat melanting tetangga masjid imah teu mikir preman keur sholat rasanya ilah malaikat cakekeun aing di sholat ceri dangdut dari rumah sholat bagi cina tuh tong kababaras ya malaikat dibolen aing yang geus ya tolong nyengir mikir waktuna sholat ulah diganggu batur di masjid hargaan jalan ke masjid ke ibadah pareman musik-musik ulah harus sarta lamun bener urang ngaku Islam peduli ya leres deh masing-masing ustaz sholatnya sholat tipi-tipi aing ngajakan masing-masing maaf lamun kiai keur salat kaganggu masing-masing kiai salat mah salat bae cek kiai alus mending masing-masing cek kiai awas siap butuh bae siap bae mandi sia sorang ayo mikir sete kiai ngajak masing-masing kumaha mun kiai dasarwana halus mending masing-masing ame aing teu capek siap bae mandi Aliran main upaya kiai dibutuhkan bener teh. Kawan ini pamajikan akeh mah kiai salat teh geus maot. Cek kiai oh nu masing-masing teh nya. Kiai na dendam. Aya kan nyusul ka dieu masyarakat geus dararatan nu bisa ngamandian nungguan kiai. Aja bejakeun ka salat teh jeung Gus Ae masing-masing. Wah kiai gitu, wah sakumari benci waktu dibutuhkan mah datang, bener tak? Bener tak? Nah, ngajak masing-masing kan. Kalau kiai nah bener mah kedabung deh. Dendaman, tapi poe kan mau. Kumaha mandiana, leuheung nu boga nu maotna beungar. Anaknya buka kreatif, geus kan? Ayo teu bari sakamandian mah dibawa ka steam bae. Mau bapana disetik. Ya Allah, sakarnya digios sakarnya sisir siap. Disetir. Betul kok Kiai, betul. Kita doakan para Kiai para jaga umur amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Lain gara-gara sholat asep mungkin gara-gara haji umroh orang jadi mulia di hadapan Allah. Sebab umat itu saja nggak haji umroh. Umat Islam, umat Rasulullah nu aya haji umroh. Ayo urang tapakuran ku urang, hei Pak Haji, Ibu Haji anu geus ka Makkah anu geus umroh. Bandingkeun kualitas haji umroh urang jeung haji umroh na Rasulullah sallallahu jauh. Haji umroh urang can aya naonan. Balik ke Makkah menang kopiah bodas unggul. Benar tuh? Ngarasaan cerik dan di itu sholat cerik tapi kan cerik sholat di Mekah dan di hari penaya Ka'bah baru kakarak biasanya nel Ka'bah dina foto dina pipi eta aya hareupeun nah yang kabari ngabibing dua rombongan umroh memeh mulut tak yakin ini kakarak sama kakakkeun hareupeun Masjidil Haram memeh asup ka jero. Aki-aki gigireun. Disangka wiridan. Cuman mah lu berdosa. Ih, aing ge loba sarua. Ya naon? Masjid Haram namana ieu hareupeun
kakara disangka hotel berenang itu Masjid Haram. Ini kenceng meweknya. Banyak kalau kerjaan banyak. Itu nu kakara. Kok masuk ke Masjidil Haram kaciro aya Ka'bah ceurik bae. Ada poho eta kana ongkos 30 juta. Menurut masjid tadi geus bunga hate paubaran batin. Ceurik eta haji kabeh careurik eta kalah ngomong. Gigireun aing mewek bae jelema teh bacaan. Lu dengan amin. Ini lanjut. Berarti bakal bersambung. Bakal datang ka lemur kan yo eta haji salat henteu ceurik deui. Kemana air matamu, Ji? Geus beak di Mekah. Ya Allah ya Rabbana. Jalah ka Rasulullah di Madinah. Masjid Nabawi Raudhah. Ma baina qabri wa minbari Raudhah min riyadil jannah. Sahur Nabi, antara makam kaula jeung mimbar kaula itulah setengah taman-taman surganya Allah. Di dalamnya Raudhah ada makom, 3 makom. Makom Rasulullah, makom Abu Bakar Siddiq, makom pemakaman Baqi adalah di samping Masjid Nabawi. Termasuk keluarga Rasulullah di sana di Baqi. Siti Aisyah, Siti Fatimah, putra-putra Rasulullah. Di makom genana Ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan, sahabat Rasul, hampir puluhan ribu sahabat Rasulullah di situ makomnya dipakai. Subhanallah. 3 makam eta di Raudhah di Masjid Nabawi. Haji asup ti Bagus Salam panto menuju Raudhah. Karena mengucapkan kalimat Assalamu alayka ya Rasulullah. Ziarah ke makom Nabi nyurucut Cipanon teka bendung cai mata nyurucut ngerasa isin ujalmi anu paling sempurna. Ngajerlit kadang-kadang dina hate anu ziarah ka Nabi ya Rasulullah teu pantas kula aya di dieu. Kulangan sakadar ngaku umat salira, kula loba dosa, can bisa ngajalankeun sunnah. Parentah salira, ngan kula moal kuat ku seueur neraka ya Allah, yang menang syafaat. Assalamu alayka ya Rasulullah, ceurik di dinya. Maca sholawat ceurik. Eta haji balik di Madinah, datang ka lemur ka dieu, sholawat henteu ceurik deui. Kemana? Air matamu. Terus beak di ditu. Ya cenah narasib sing narasib di santri sing nasib. Sing bisa ngarasakeun nikmatna maca sholawat di payunan makam Rasulullah. Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Kata Nabi, barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku wafat, maka itu sama dengan berziarah kepadaku ketika aku hidup. Berarti kita ke Mekah ke Madinah bukan jadi tamu Allah saja, tapi sekaligus menjadi tamunya Rasulullah. Sing narasib nu halala dirucan nasib, sing geura nasib amin. Gampangkeun rezekina teh bae mana jalan rezekina Allah nu Maha Beunghar, Allah nu gampangkeun jalan amin. Sing bisa ngarasakeun nikmatna sujud di hareupeun Ka'bah, sing bisa ngarasakeun nikmatna istighfar di hareupeun Ka'bah, sing bisa ngarasakeun nikmatna salat di hareupeun Ka'bah, sing bisa ngarasakeun nikmatna maca Quran di hareupeun Ka'bah. Amin. Aya ka ditu hayang? Geus daftar nancan. Rek saha nu mawan. Ngimpi eta mah ngimpi. Aya ka ditu aya daftar henteu atuh mah ini. Daftar, ngeunah asep ngomong mah daftar pan make duit nacan ngablek. Maaf, nu boga Mekah Madinah lain jelema beunghar, lain jelema nu loba duit, tapi nu boga Mekah Madinah Allah Subhanahu wa taala. Lamun rumah sacan boga duit jang ongkosna jang bekelna heulakeun daftar ka Allah. Tiap ba'da salat fardu selapkeun doa, angkatkeun leungeun rek lilana 10 menit 15 menit ngajerit minta ka Allah, daftar heulakeun ka Allah. Ya Allah ya Rabb, Gusti anu gaduh Mekah Madinah, gampangkeun nasib abdi, gampangkeun jalan rezekina kanggo abdi, sing tiasa umroh tiasa haji, hoyong nasib abdi ziarah ka Rasulullah. Allah resep di pentaku urang, Allah can pernah bosan di pentaku urang. Lamun bener hirup rumasa masih kena butuh ku Allah, sing rajin barang pentak ka Allah. Pan urang masih kena butuh ku Allah.
boro-boro minta sorangan dipamentakeun ku imam beres salat meuni hese dengan peserta amin. Imam karak assalamualaikum kakatuhu makmum nu kencang geus leungit. Imam assalamualaikum kakatuhu luncat. Imam musak beungeut astagfirullah ieu leuh kaburi tinggal tiluan. Pokol bedug pasaran. Kurung batang tiluan dipotongan ku budak. Ya Allah, rumasa teu butuh ku Allah. Butuh teu ku Allah? Aya butuh sing rajin minta ka Allah. Allah can pernah bosan dibenta ku urang. Anu tibalik urang nu sok bosan menta, bener? Wirid mah wirid, amalan mah amalan, numpuk dipentaan tiap kiai dipenta wirid. Dibaca mah henteu, sing salah pena dompet. Nilap eta wiridan dompet. Kita leungit hurufna dia. Sakalina butuh maca, salah maca, dah hurufna leungit. Kuduna mah rojak tanah, mah rojok calana. Coba hayo rajin daftar ke Allah tiap ba'da sholat. Komo dibarengan bisa ditambah ku tengah beuting hudangna, masya Allah. Nu paling rajin ya awewe, nu hudang tengah beuting. Osok ibunya, kamana? Kacai, dicai ngadon. SDE jorok cebok mesti isarek deui amit-amit pengen ngaliwat barang hanseu cebok sia awas sia biasakeun geus diin sing bener ngomongna geus cebok calana pake deui masya Allah. Saya telok pakai celana ya. Celana pakai sing bener aing ngobrol dah. Wis pakai celana. Lempang ka kamar, aku ngolor di WC. Anu bener ibu-ibu ya. Di bawah ngogorna bener pisan ibu-ibu. Hudang tengah beuting lainnya hayang ki bungkul. Syariat tauhid hudang hayang ki hakikat Allah ngahudangkeun kuduna mah iman milu hudang. Lain awak unggul hudang, iman milu hudang, awak hudang, iman milu hudang. Ya Allah, nuhun Gusti abdi dihudang ke tengah beuting batur ke sare tiba abdi diberi kesempatan ku Gusti hudang supaya barang perintah ka Gusti arek Gusti barang perintah rumah sa abdi loba pangaputuh mudah-mudahan diijabah dina beuting ya Gusti abdi hang gampang rezeki jang bakal ibadah. Ih mantep eta beres ki bebersih terus wudu rapihkeun di badan urang, rapihkeun di baju urang, nepi ka tempat ibadah, di kamar di tengah imah amparkeun sajadah. Sok mimitian ku salat tobat 2 rakaat usul sunnatan tobat rakaat lillahi taala. Rakaat kahiji kulhu kuliah kulhu, rakaat kedua falak binnas. Nah make mimitian ku salat tobat bebersih heula. Allah mau narima kasemahna nu kotor. Nu bakal ditarima teh semah nu bersih. Termasuk doa urang teh nyemah ka Allah teh tengah beuting supaya ieu pangabutuh diterima proposal urang diterima ku Allah ngan urang kudu rapi bersih heula cok ditobatan heula bisa loba dosa urang mah bisi tiap menit tiap detik nyen maksiat beres assalam salat tobat ngadua Allah maghfir li dzunubi dzunuban nabil mar'atil ajnabiyyah lamun lalaki wa dzunubal kidbi qaulan wa fi'lan wa halan wa ghibati wa namimati rahmi bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma baca kurang ta doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin baca doa dar karak naik deui salat 2 rakaat hajat aya pangabutuh urang ka Allah hayang naon hayang gampang rezeki jang bakal ibadah hayang nasib haji umroh sing rajin komo ngaduan bari ceurik ya Allah curucutkeun cimata gampang keur nasib jang abdi supaya tiasa haji umroh hoyong beurang mah tadi mana beak 3.000 sore mah kan kesel itu beak emang aing pabrik duit tapi lamun geus tempo budak ceurik teu tega bener teu ceurik ke budak wah dok maksakeun inu kana kantor ya ngerakeun sia dere gara-gara naon sok tengah beuting ceurik
Teu bisa asep ceurigna, hudangkeun budak. Sayang, hudang. Anjing saceurigkeun mah. Naon kitu bah? Buka pantok. Jempol suku slav kena pantok. Bantingkeun ku saya pantok sing tebel sing tarik. Cuak. Oh. Lain bil. Malaikat emang aing kajebak ku sia. Ini urang mah teu bisa ceurik, atuh bayangkeun dosa, loba maksiat, sieun disiksa ku Allah, sieun teu dibere syafaat ku Rasulullah, ceurik dah minta ka Allah, dosa ka indung bapa bayangkeun Gusti. Hampura dosa ibu rama abdi, hampura abdi loba nganyerikeun indung bapa, karasa nangis indung bapa teu aya. Keur aya keneh loba dilalawarakeun dinya nyeri ku abdi. Ayeuna mah butuh berdoa indung bapa, ngan indung bapa geus teu aya. Anu araraya keneh bayangkeun indung bapa urang geus karolot ya Allah ya Rabb. Sehatkeun indung bapa abdi. Jag-jagkeun badanna Gusti. Upami diizinan ku Gusti nasib tos nakdirkeun. Bapak abdi indung abdi nu kudu maot ti heula, nasibkeun abdi sing bisa ngurusan mayitna, sing bisa abdi ngimaman salat janazahna. Keun abdi Gusti anu ngamandianana mayit bapak abdi, sakumaha bapak abdi baheula ngamandian abdi waktu abdi keur leutik. Keun abdi nu makekeun kain goehna, kain kafanna, sakumaha bapak abdi keur leutik abdi sok makean ngabajuan abdi. Keun abdi nu manggul mayitna ka kuburanana Gusti, sakumaha bapak abdi baheula abdi keur leutik ngagandong abdi. Keun abdi nu ngaadanan mayit pun bapak, sakumaha bapak abdi ngaadanan abdi waktu abdi keur dilahirkeun. Bayangkeun ceureutkeun cipanon inget loba dosa ka indung bapak. Beda ngahulang nya loba dosa. Pasti ka bayang beungeut indung bapak. Pohon geus arareueuh indung bapa kabayang ya Allah. Baheula ma abah can nyaksian abdi geus dewasa kieu. Baheula abdi bodoh dina agama, bah ma abdi geus bisa ngaji ayeuna bah ma coba santri bayangkeun mun kolot urang geus aya. Budak anu teu meunang ridho indung bapa moal menang syafaat. Sukses aja rajin ibadah. Teu kabur mental itu ka indung bapa. Teu kabur mental hampura ka indung bapa. Ya Allah. Kaji loba dana dosa. Itu sing geus mulai mewek. Ieu mah sakalian. Sok saha bayang. Ari ka indung bapa barang bere baheula keur aya indung bapa saminggu sakali sampai sakali, sabulan sakali apa satahun sakali? Setahun di lebaran kita anakna bawa tarandang ka makola ka bapak kola cek abah sing nanti ke aki kan ini apa entok